Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dina surat Yunus masih hancanu kamari ayat ke-83 surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama mangka teu aya saurang ogenan amana anu iman li Musa ka Nabi Musa saatosna diebrehkeun mukjizat Nabi Musa teu aya nu iman saurang oge sieun ku Firaun waktos harita illa kajaba atanapi kecuali durriyatun turunanana Nabi Musa anu iman teh. Saha turunan Nabi Musa waktu sarita nyaeta Bani Israil anu nganjrek di kota Mesir tos lami sehingga eta teh kasebatna pendatang. Bani Israil mah ditindas di kota Mesir teh digawekeun jadi tunggang panggul, istrina jadi pembantu atawa dirogahala ku Mesir diperkosa jeung sajabana eta Bani Israil waktu sarita sehingga ngariring pengikut iman Islam jeung Nabi Musa. Saha deui anu ngikutkeun Nabi Musa min qaumihi ti kaum-kaumna Nabi Musa. Tegasna kaum Nabi Musa teh nyaeta sihrun atawa ahli sihir anu pecundang anu eleh ku mukjizat Nabi Musa sadayana 70.000 orang lebet ikut sareng Nabi Musa. Aya deui ti kaum Firaun anu hoyong lebet kana keislaman tapi da teu tiasa sabab ala khaufin manehna lantaran sieun min Firauna ti Firaun tina siksana Firaun tina kekejabana Firaun sabab saha bae ge anu ngiring ikut taat iman Islam jeung Nabi Musa bakal menang siksaan anu peurih saur Firaun. Wa malaihim jeung bala tentarana pembesar gegedena Firaun ngintai ka jalma-jalma saha bae anu ngiring ka Nabi Musa anu akidahna sami sareng Nabi Musa disiksa ku gegeden atawa bala tentarana Firaun. Ayaftinahum kana yen sanyana bakal disiksa hum itu jalma-jalma Mesir atau penduduk Mesir lamun ingkar ka Firaun. Wa inna jeung sanyana Firauna ari Firaun la ali eta Firaun sewenang-wenang luhur fil ardi di muka bumi tegasna di negeri Mesir waktu harita nyata sukuna suku Jipti anu aya nama disebutna Egyptian. Wa innahu jeung sanyanahu ari itu Firaun laminal musrifin yakin pasti kalebet jalma-jalma musrifina anu melampaui batas kaluluwihi tina kesewenang-wenangan. Waqala jeung nyarios ituna saha Musa Nabi Musa nyarios ka saha ka kaumna Nabi Musa nenangkeun supaya ulah panik. Saur Nabi Musa ya qaumi hei kaum kami saur Nabi Musa nenangkeun ka kaumna anu tos lebet Islam ngumpul sasarengan ngayakeun duduk bersama bari pokna Nabi Musa nyarios kitu. In kuntum lamun anjeun kabeh amantum arariman anjeun billahi ka Gusti Allah fa alaihi mangka ngankur ka anjeunna wungkul tegasna ka Gusti Allah tawakkalu anjeun kabeh kudu tawakal sabada ikhtiar sabada usaha in kuntum muslimin lamun bener anjeun muslimina kalebet jama-jama anu muslim saur Nabi Musa ka kaumna nenangkeun supaya ulah panik. Faqalu ngajara wa bieu kaum Nabi Musa umat Nabi Musa safada harita Alallahi ngan ka Gusti Allah hungkul cenah abdi mah tawakalna bade tawakal sadayana bade serah diri sadayana ka Gusti Allah bari pok ngadoa itu jalma-jalma kaum Nabi Musa Rabbana duh pangeran abdi sadaya
la taj'alna ulah ngajadikeun ka abdi sadayana ya Allah fitnatan kana fitnah tegasna siksa na Firaun jeung bala tentarana lil qaumidz zalimin pikeun jama-jama anu zalimin. Jadi ngadoa ka Allah tebihkeun tina bencana siksaan Firaun ka abdi. Wa najjina jeung salametkeun abdi sadaya ya Allah saur kaum Nabi Musa. Birahmatika ku rahmat anjeun ya Allah minal qaumil kafirin ti jalma-jalma ti kaum-kaum kafirina anu kafir. Tegasna waktu harita nyaeta Fir'aun jeung bala tentarana Fir'aun anu kejam sok nyiksa ka jalma-jalma anu teu turut patuh ka maranehanana. Shadaqallahul azim. Cag urang simpen heula dina dinten ieu insyaallah enjing patepang deui insyaallah dina ayat anu salajengna. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.